Bang, ayeuna teh Agustusnya. Heeh, kumaha di Jay? Cenah Agustus ayeuna mah loba perlombaan Mang. Ayeuna hadiahna motor cenah. Aslina? Asli. Harudang anjir perlombaan naon eta hadiah motor? Balap ngadahar bakyak cenah Mang. Henteu kitu Jay konsep nanya balap bakyak mah henteu kitu. Henteu make jeung aya di dahar sagala. Lamun arek ge balap ngadahar kerupuk. Bakyak mah biasa we konsepna. Tina setar engke kapinis pagancang-gancang. Kitu paling ge bakyak mah. Nya meureun kitu Mang. Amang ngarek miluan mah. Yang ngiluan atuh hadiahna motor mah nya guysnya. Menang pasti Amang. Di mana di acara nak? Biasa we starna mah ti alun-alun Ciamis Mang. Finishna di alun-alun Bandung. Anjing. Eta saha eta nu ngayakeunna saha eta nu ngayakeun acara eta? Hah? Balap bakyak piraku anjir di alun-alun Ciamis ka alun-alun Bandung. Meureun teh bitu bitis weh. Aya teh Jay nu bener geura Jay. Ieu teh anu ngayakeun kitu nu teu balik kitu eta mah informasi ieu ti budak rempang teu ceureuh. Nya. Amang tulus mau ngiluan, kayak ku aja didaftarkeun Mang. Ke heula moal waka ngiluan moal waka. Ke heula aing kudu neangan heula informasi nu bener. Bitu bitis mah bener teh guys, sering ditamal di mana? Tamal ban mah loba, tamal bitis. Kuriak aing. Aceng nyen kolam rias hareupeun imah berat. Ngan lauk naonnya? Anu alus jeung murah euy. Koi mah mahalnya. Mahal mah kabeuli ku aceng mah. Koki, tah lauk koki mah rada murah. Murah koki mah, tapi alus sarua jeung koi. Komo. Nah, Koki mah. Meureun aceng kudu meuli alat dapur jang masakna. naon jadi kena alat dapur itu teh. Ya. Lauk koki lain koki tukang masak lauk. Anu siga koi tapi rada leutik murah hargana ceng. Lain kana tukang masak. Nah ganak jadi kana chef si ieu mah anjir. Chef Sanud cenah ngojay maksudna berat. Astagfirullahaladzim. Boki sasab si ieu. Manya chef Sanud si tadi ditah. Lieur aja lagi ngobrol jeung si Saroceng ieu. Brad, kunaonnya iya tinggal ibarat guna HP. Oh ayeuna loba pisan dara remo ningan Brad supir-supir truk euy. Aya naon sih? Eta mah dari mau supir mah eta pan masalah odol teh. Masalah odol Brad. Heueuh atuh ieu mah kosim kudu demo anjir atuh ari masalah odol mah. Masalahnya coba Brad bayangkan ku didinya lamun eueuh odol meureun kosim bau jikung anjing hungku kararoneng. Anger aja si kosim ampun teh. Kos lain odol pasta gigi si teh. Ya. Menyangkut undang-undang eta overload muatan mobil truknya mobil angkutan eta ulah nepikeun ka melebihi kapasitas dari yang ditentukan. Maksudna odol teh. Lain odol pasta gigi lain. Jadi kita eta ditilang polisinya Brad. Nya heueuh atuh tilang polisi anjir. Aduh kitu mah atuh anggar kosim euy kudu milu ieu mah demo Brad euy. Masalahnya coba lamun kosim heueuh di kebon muatan cau berat teuing motor kosim kan ditilang. Ya, polisi mah eueuh sia teh eueuh di kebon eueuh. Eueuh polisi rek naon anya asup-asukan ka kebon ai maneh. Moal kos. Montong demo-demo sagala ini omongkeun si kosim ieu. Ampun, teuikeun we anu berkepentingan nu demo mah. Kadar ge pangangguran urang mah teh. Ya wae ai kosim ieu. Bisa wae ieu. Kutilang berbunyi. Madenge info teh bi ayeuna nu anyar. Naon di mana nirueuh kitu? Cenah puasa ayeuna diulang cenah bi 2 putaran cenah. Terus pedah naon deh namun? Cenah ge kapanggih loba kecurangan. Loba nu jelema nu api-api puasa pedah henteu. Dah heueuh kitu teh maneh han godin wae unggal poe. Urang mah kababawa kalau kudu 2 putaran. Geus anjir seputaran genan. Urang di bae. Abang tadi telepon ku guru Ajay. Ajay pernah nangis setrap. Cemilan upacara Mang.
Hoream, panas, cangkul nang tung wae. Tapi raga 30 menit atuh jai maksakeun we atuh geura. Itu era di Kuninini nya menir wae tuh berdirina sejak tahun 1919 jai candiuk nepi ka ayeuna. Cek mamangge lobakeun ngadahar angeun tiang listrik. Alus eta teh jang nangtung teh tempogra tuh tiang listrik. Ek hujan ek panas teh nangtung we. Sugan katepon nagog da wangiuhan. Lain berat ieu tahun beki dieu ekonomi beki seuseut gusti ting aing. Heeh, puguh. Geus bingung atuh da ayeuna mah pangusahaan jual. Urang mah inget tuyul lah. Terus gagi celak deui si ieu sirahna anjing. Ya, ngingu tuyul mah minimal boga pamajikan se teh. Da kudu disusuan tuyul teh. Ai maneh disusuan ti mana? Ai maneh teu boga pamajikan mah se teh. Itunya gampang, Brad. Kayak meuli susu formula di dot. Pondok teh aya pamikiran. Ih, Anjing, ponok cenah pamikiran. Tah awak sia ponok tah, sirah wa beheungan sia mah. Tiga bangkong. Yo, pamasangkeun gas gerak. nah kagok bikin ngusip Bibi nu kagok makan goreng tempe beak gasna. kumaha di meuli pasangan ku bibi sorangan deh. Kian sih beledug. Ya terus saya mau dipasangin ke orang hega beledug kumaha kajennya. Ajen kumaneh mah. Wah emah anjir. Uru atuh mang si bibi karunya tuh. Ajen ku amang mangga beledug ya dadis tutung ieu. Enaknya gimnya, mam bieunya. Nyamang ya gigi page eungap. Pasti. Tapi mang, tadi gipa hilap saya teu babacaan. Atuh babacaan. Lamun rek emam babacaan. Eta teh lamun teu babacaan cenah mah eta teh dibantuan ke ku setan mamna. Babacaan ke mah nya. Tapi tadi pas eut mah babacaan ambil setan kabuhulan. Tapi euy. Cerdas ya udaknya. Oh jadi tadi teh ku setan teh pan dibantuan gipa mam. Tah pas eut mah gipa babacaan. Jadi setanna teu eut. Kebayang yuk. Eta setan kabuhulan urudan aja. Apal teh warung di mana nu aya minyak tanah butuh ieu teh. Nyunglang kan gerajul zaman ayeuna mah yang minyak tanah. Puguh tapi na butuh ieu teh euy. Ka mananya? Coba dina aya lagi kudu aya persyaratanana. Nya Kudu naon aya surat bae. tanah, KTP, kakak. Mun hayang meuli teh. Heeh. Berarti urang kudu moal lanceuk atunya euy ikut mah. Enya sok aya hayang-hayang teuing mah meuli minyak tanah. Isuk ngajakan lanceuk urang meulina.